Bismillahirrahmanirrahim. Nu matak sebagai penerus Rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh haju meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can nyorang di Halangan. Kangjeng Nabi mah di Halangan. Urang mah can nyorang di Caci Maki. Kangjeng Nabi mah unggal menit, unggal jam, unggal poe di Caci Maki. Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dimaki, diciduhan, dijaga di Halangan. Eta dakwahna Kangjeng Nabi. Urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah, udah si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong. Beuh, di mushola sadaek-daek bae. Aja bae kadang ku ustadna, peremehnya. Peremeh sakira. Urang mah anu teu ngomong teu ngarareunaan peremehnya sakira teh. Oh, atuh emang masyarakat nah yang pereh sarua. Oh, geus bagus lah pereh bae urang. Je, bloon kabehan. Ustadna kos kitu, atuh masyarakat lagi emang umum ngaji ieu. Atuh pereh geus. Masya Allah, dakwah urang mah tak kos kitu tah. Di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci, dibaki, diciduhan, di Halangan, dianiaya Kangjeng Nabi teh. Deui di imah tangga teh hese jang dahar. Aya dahar korma hiji doang sore macan boga. Aya dahar sore isuk macan aya. Masya Allah. Tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mangga bantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi. Kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngabantuan dakwah ka Kangjeng Nabi. Datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain. Jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang apa lain ka mana? Ngaji. Di mana? Di mushola itu tuh sabaraha urang ngaji. Nah, aya 20-an. Cek pamajikan Kak. Emang ieu di paraban kukulhu bae anak. ngaji berkat tilok meunang naon tilok meunang atuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopehna nomor genep ku 12 pan si atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran deuleu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu aja tuh kudu-kudu maka ngojek Kak. Aduh Gusti Allah. Mulai nyana geus balik geus teu nyaman geus. Balik teu nyaman. Balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang. Tos ngaji Kak, capek meureunnya hayang nginum naon? Pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah. Diuklah Kak istirahat, ngeunaheun lo kepikiran naon? Tenang. Iya mapan pemajikan orang balik di mana sih ya pemajikan di kamar di kemana sih budak Masya Allah kadanan ku ngabagiakeun mah ayo datang teh karek datang Kak semua lo rabak lah di mana baik angko lang itu lah pemikiran budak pemikiran pemajikan kalaparan kalanti ya pantengin lah henteu senep kan aja jantung senep dah asana kudu dioperasi aja jantung ya Teta teu sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa hiji pilih nu galis dua nu pinter tilu nu sugih geus teu meunang eta ulah kawin jomblo bisa sia ese anu ngahayukeun anu Noel Kak lain boga mingguan di mushola itu teh pan atuh Kakak tenang-tenang bae sararangit lah ya bangun dek hujan nah hujan sakitu bae ge Kak berjuang Kak sugan bae Kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus geura ka ditu tah pan waduh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di mah lain Kak kunaon emang henteu ngaji hujan mending ulah lah yang kunaon gitu tariris Kak lah bloon tah pamajikan tah lamun aya pamajikan kosit candung
Aduh, kurang memberikan sepupoti. Jadi orang sing hade itu dakwah neangan nusa pagodos, neangan nusa uyunan. Orang sok diomong-omong tepan di Bandung mah kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Neng dibawa ku salaki kaliang cocopet ge, neng kudu milu bae. Oh, budak liang cocopet mah leutik, tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu-kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar. Ngeunaheun lamun sauyunan mah. Mantak kudu sakupu. Santri kawin ka santri deui. Ulah santri kawin ka dokter anda. Santri kawin ye pikiayeun ka karyawati egle. Atuh itu nu ieu berjuang dunia, nu ieu berjuang akhirat nina. Berkesinambungan. Masya Allah. Oh, ara rese. Wallahu a'lam.